kulantaran aya alif disukunkeun bari samemehna dipatahkeun atuh alif teh statusna jantan huruf mad. Kulantaran aya huruf mad atuh bakal aya istilah mad. Salajengna kulantaran sabada huruf mad teh kapayuna sanes hamzah sanes sukun atuh disebatna asli. Jadi dina so namina teh mad asli pangna disebut mad pedah panjang pangna panjang pedah aya huruf mad pangna disebat asli pedah sabada huruf mad kapayuna sanes hamzah sanes sukun ngan mad asli sok disebat mad tobi'i pangna disebat tobi'i sabab ngagaduhan watak anu salamet tina dikurangan sareng ditambahan tina ukuran dua harkat. Atuh lamun kitu mamad tobi'i teh panjangna dua kulantaran mad tobi'i dua harkat atuh mad asli ge dua harkat sabab mad asli katelahna mad tobi'i cek saha eta teh enggak sareng qaidahna wal maddu asliyun wa far'iyun lahu wa sammi awalan tobi'iyan wa hu mate aya asli aya far'ina mad asli tobi'i eta katelahna mana nu jadi qaidah mad asli tobi'i eta katelahna ngan lamun ditaros qaidah mad asli atawa mad tobi'i mah maka walaranana teh malatawakufun lahu ala sabab wala bidunihil huruf kana sabab mad asli tengah dagoan kana sadayana huruf tenarikan bal ayu harfin ghairu hamzin aw sukun min ba'di maddin fa tabi'i yakun balik takana tabi'i kabe huruf salianti hamzah jeung sukun sok terap anu mana huruf mad teh sadayana aya tilu nyaeta wawu alif ya anu dikumpulkeun dina lapan wayin sareng qaidahna hurufuhu salasatun fa'iha min lafdin wayin wahya fi nuhiha huruf mad teh aya tilu sadayana dina lafaz wayin dikumpulkeunana ngan peda huruf anu tilu teh ngagaduhan syarat amun alif disukunkeun samemehna dipatahkeun lamun wawu disukunkeun samemehna didhammahkeun lamun iya disukunkeun samemehna dikasrohkeun cek urang mah alif pae ba'da jabar wawu pae ba'da ps iya pae ba'da sareng qaidah syarat mad wal kasru qabla ya wa qabla wawi
syartun wa fathun qabla alif multazam jr numaina alif ku jabar syarat huruf madna ta eta teh mad asli atawa mad tabi'i fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum nun paeh mayunan ta naminate ikhfa aqrab ari ikhfa teh hartosna samar ari aqrab teh hartosna leuwih deukeut naon nu leuwih deukeut teh huruf ikhfa aqrab kana nun nya makhraj huruf ikhfa aqrab kana makhrajna huruf nun ti mana tina tungtung letah huruf ikhfa aqrab ge tina tungtung letah sabaraha kitu huruf ikhfa aqrab teh tilu nyaeta to dal ta sami tidinya letahna antalna to tungtung dal tungtung ta oge tungtung sami sareng nun na nun oge sami ti mana tina tungtung letah ngan pedah nun mah beulah luhur saeutik ari to dal ta mah beulah handap saeutik tungtung letahna teh na naon di dieu teh hurufna ta nya na ta sing karaos bedana na ta karaos teh bentena na mah beulah luhur na ta asa tidinya keneh sing bedanya nama di luhur na saeutik nya bedana teh ta kulantaran beda saeutik disebut padeukeut atawa leuwih deukeut bahasa Arabna aqrab aqrab teh ikhfa nomor kasabaraha nomor kadua dua ikhfa aqrab nganti hurufna nyaeta to dal ta sakitu buktina can katalarnya keur ditariangan keneh sabab nulisna jauh keun kege katalar wa antum tang mimpai mayunan ta ari neme manun paeh mayunan ta ayeuna mah mimpai mayunan ta namina teh naon izhar safawi ari izhar teh jelas ari safawi teh bangsa biwir